Ari ngaras sareng siraman teh. Ngaras sareng siraman teh nyaeta arti kata tina rasa anaknya. Hidup bakal ngarasakeun kumahanya ahna. Deudeuhna belana nu jadi indung jeung bapa hidup salila ieu ka hidup. Tina ngarasakeun eta, hidup bakal boga rasa rumasa. Tur hidup bakal boga niat hayang mulang tarima. Kana naon kanyaah kadeudeuh bela nu jadi indung bapa hidup ka hidup salila ieu anaknya. Ngaras sareng siraman teh nyaeta hiji tawir murang kalih anu ngagaduhan akhlakul karimah. Milari ridho Allah ngalangkungan ridho nu janten sepuh. Da saur katerangan ridho Allah teh gumantung kana ridho indung jeung bapa. Benduna Allah oge sami anake gumantung kana bendu nu jadi indung jeung bapa hidup. Matak pantes Allah ngalaknat umat anu doraka ka indung jeung bapana. Hidup tingawitan dikandung, dilahirkeun, ngalangkungan rahim nu jadi indung anu sabar. Jisim abdi keunjeun nyenggekeun jerikan jerik bagja wirehna Allah parantos nitipkeun amanah nyaeta hadirna hidup anake sosok putri anu sehat, putri anu sampurna di mata mama hidup dicengcerikan cerik bagja. Mama hidup sumegrung ka Allah, sujud ka Allah. Ya Allah ya Robbi, hatur nuhun abdi parantos dipaparinan dititipan putri anu sakieu sehat. Panjangkeun umurna, sehatkeun lahir batina. Bagjakeun putri abdi, ijabah doa-doa. Tepungkeun jeung jodona anu nyaah, anu deudeuh sapertosnya anak. Mama hidup ka hidup tah eta anak ieu geurentes nu jadi indung anu alhamdulillah ku Allah diijabah. Hidup ayeuna bade ngarumah tangga. Kumaha hidup diusapan ti kawit hidup dina kandungan. Dilahirkeun ngalangkungan rahim nu jadi mama hidup. Hidup diusapan. Sangkan hidup aya dina kanyamanan. Mama hidup memuntang ka Allah, mementa ka Allah sangkan hidup aya dina kabagjaan. Doa anu diijabah anaknya, doa mustajabah. Hidup muntang kanu jadi papa hidup yang salila ieu hidup gumantung kanu jadi bapa hidup. Tan abdi hoyong nyakoakeun putri abdi, keluarga abdi. Abdi hoyong ngabagjakeun putra-putri abdi. Paparinan abdi kakiatan pikeun ngadidikna. Jantenkeun abdi bapa anu salawasna janten panutan pikeun putra-putri abdi. Pikeun kulawarga abdi tah eta anak ieu. Geurentes papa hidup. Pamugi naon rupi doa-doa anu ditomplokeun ka hidup sing janten mustajabah. Sing janten sababiah. Apa mayun ka Neng? Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi, abdi sejangitcakeun putri kakasih abdi. Putri anu salami ieu dipika nyaah dipika melang. Dikandung 8 bulan. Titip putri abdi ya Allah. Pamugi sing ngajantenkeun barokah. Diteuteup mama hidup anaknya. Diteuteup mama anu hebat. Mama anu sabar. Mama anu ikhlas. Mama anu ku kanyaahna, ku pananganna ngadidik hidup, ku kituna anak kings. Mama ikhlas ridho ngalepaskeun teteh. Alhamdulillah barokallah. Rangkul anak king mama hidup hatur nuhun mama. Dirangkul dipeluk mamahnya. Berhal geulis anak king. Insyaallah doa mama barengan hidup. Poe ieu pisan ku mamah diecakeun pisan. Beral anak king geura sorang lawang kabagjaan. Ridho, mamah ridho. Beral doa mamah barengan hidup. Dicium pandangan mamah geulis. Nengalih ka papa
ditetep papana, ditiup lilina ku apana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ridho ikhlas ngalepaskeun teteh bade ditikahkeun dihapunten kalepatanan. Barokallah anaking bapak anu hebat, bapak anu bijaksana, peluk ku neng dirangkul apana. Hapunten abdi papa, hapunten segala rupi kalepatan abdi. Bragelis papa ridho, insya Allah doa papa barengan hidup di suntangan papa anak. Alhamdulillah. Mangga bapak sareng ibu tiasa calik dina kursi anu pantos disayogikeun. Mamah anu soleha, mamah anu pangseringna ku neng disentak, mamah anu pangseringna kahesean ku hidup anak, mamah anu sakitunya anak tong boro dina kaayaan bener, dina kaayaan salah ku mamah hidup teu boleh dibelaan. Sabarakali hidup katos ngabohong kanu jadi indung anu saking sabarna. Rawu sampean geus anaki simpen dina lahunan neng. Barokahna tinu jadi indung anaki. Rawu sampeana simpen dina lahunan neng. Bismillahirrahmanirrahim. Diwasuh ralaunan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diusapan sakana ku mamahna. Ya Allah ya Rabbi, abdi jakeun jadi indung. Hapunten kalepatan abdi, hapunten kalepatan mamah abdi. Hapuskeun dosa-dosa abdi, kalayan hapus dosa-dosa mamah abdi. Ya Allah, hatur nuhun parantos ngahadirkeun sosok indung anu sabar, anu soleh, anu ikhlas. Salami ieu mikaja ahli kadir abdi. Dielap lalaunan sampean mamahna geulis anaki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disengitan sampeana eta simbol hidup sing bisa nyengeitan nu jadi indung, hidup sing salawasna bisa ngangkat harkat darajat nu jadi indung anaking. Disimpen lalaunan sampean mamahna ngalih ka papah geulis. Hakila kali hidup kantos ngabohong ka papah, hidup kantos ngabentak papah, hidup kantos ngabangkang kanu jadi bapak. Pamugi Allah ngahapus segala rupi kalapatan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Diusapan sampai ayeuna masakana apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hapunten kalepatan abdi Allah. Hapus segala rupi dosa-dosa abdi ya Allah. Hapuskeun segala rupi dosa-dosa bapak abdi. Dielap lalaunan, disengitan eta sampean hidup sing salawasna bisa ngangkat harkat darajat martabat nu jadi bapak. Sengitan apa hidup kalangkungan perilaku hidup anaking. Titip lambe, titip socang, titip cepil hidup. Pamugi eta perkara ku hidup sing tiasa dijadikeun kasayan. Pamugi hidup sing salawasna jantan putri anu soleha. Saur katerangan sorga aya dina dampal sampai anu jadi indung. Suhunkeun sorga eta ka Allah geulis anaki. Suhunkeun karidoanana ka ikhlasanana tinu jadi indung. Duduh teuing doana ke jimat indung barang penting mamah mah kurang moga hidup pinangki bagja. Mama ya abdi putri salira, putri salila salira anu salami seueur pisan ngarepotkeun salira. Hapunten abdi, hapunten segala rupi kalepatan abdi. Abdi ayeuna sejak pamit, sejak ibadah ke Allah ngalangkungan akan nikah.
pamugi mamah ikhlas ridho ngadoakeun abdi sareng ngahapunten abdi. Hatur nuhun ka nya ahna. Kadedeuna pamugi ngalakukan doa nu jadi indung. Sangkul mamahna anaking peluk mamahna sayang. Berhal geulis anaking pupujaning hate indung. Mamah ikhlas. Hampura mamah salila ieu can bisa ngabagjakeun hidup kabagjaan. Sing jadi istri anu soleh, anu tumut ka caroge hidup, anu salawasna hidup tumut taat ka Allah. Berang doa mamah marangan hidup. Ngalih ka apa? Duduh teuing doa naking jimat bapa berang pati bapak mah ukur ngadoa kun fayakun ku kersana. Hatur nuhun ka nya ah kadeudeuh salira. Abdi pamit, abdi undur, tikahkeun abdi, doakeun abdi. Pamugi ngalakukan doa nu janten Bapak, sing mustajab, sing ngajantenkeun sababiah rumah tangga abdi sing aya rumah tangga anu sakinah mawaddah waroh. Abdi pamit. Hatur nuhun ka nya ah kadeurihna dirangkul anaking papa hidup, dipeluk papahna. Berhal geulis. Berhal anake. Doa papa marangan hidup insyaallah ditikahkeun. Sing jadi istri anu solehah, anu tumut taat ka Allah, hormat bakti ka janten caroge hidup. Tetep ku eneng anaking mamah sareng papa hidup. Ngalakungan doa mamah papa hidup, insyaallah doa hidup diijabah. Ku ayana dua insan hamba Allah nu aya di payunan hidup. Anu soleh sareng soleha ieu hidup gumelar ka alam dunya anaking. Ngalangkungan dua insan hamba Allah nu aya di payunan hidup. Hidup dipikanya ah dipika deudeuh dididik ku nu jadi bapak. Ku kituna teu aya dukun anu ampuh. Teu aya kaikhlasanana insyaallah. Pamugi ngalangkungan doa mamah sareng papa hidup sing ngajantenkeun pangjajab. Doa anu mustajabah pikeun rumah tangga hidup, rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Makasih buat mama sama papa, sabar sama teteh, ngedidik teteh sampai sekarang. Terima kasih banyak buat semua usahanya, kasih sayangnya. Teteh minta maaf kalau misalnya belum soleh, banyak kekurangan, masih suka marah-marah. Teteh minta doanya, semoga niat teteh ke depannya dilancarkan. Minta ridhonya. Iya. Semoga mama papa selalu sehat, diberi umur panjang. Semoga teteh dikasih kesempatan buat bahagiain mama sama papa. Amin. Bahagia dunia akhirat mama sama papa. Teteh mohon pamit buat mama sama papa. Doain teteh bahagia selalu, sehat selalu, sakinah mawaddah warahmah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, mama sama papa juga sama minta maaf. Mohon maaf banyak salah, belum banyak ngasih kebahagiaan ke teteh. Mama sama papa insya Allah ikhlas ridho melepas teteh. Semoga teteh menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Semoga dikasih anak-anak keturunan teteh juga anak-anak yang soleh dan soleha, selalu istiqomah di jalan Allah ya teh ya.
Insya Allah mama papa bahagia melepas teteh ya pak ya. Insya Allah papa jadi wali teteh di hari akad pernikahannya nanti tanggal 17. Terima kasih teteh udah minta maaf. Mama juga sama papa sama-sama minta maaf. Barokallah anakku. Mama anu sabar, papa anu sabar. Pamugi doa nembe anu sakitu saena sing didangu ku Allah kalayan Allah ngaijabah. Amin ya robbal alamin. Neng alhamdulillah punya mama sama papa yang baik, yang sayang sama Neng. Banyak di luar sana yang mau nikah, mana wali saya, mana ibu saya. Banyak juga di luar sana bisa membalasnya lewat doa. Semoga Neng selamanya bisa membahagiakan mama sama papa. Insya Allah doa Neng putri anu soleha sing ngajajabkeun mama papa ka syurgana Allah. Amin ya robbal alamin. Dibuka pandanganna urang ngadoa ka Allah. Pantengkeun mana hidup, yakinkeun doa hidup diijabah anaking. Ya Allah ya Robbi, abdi sujud ke Allah. Abdi ngadoa dipayuneun mama sareng papa abdi. Ya Allah ya Robbi, hapunten segala rupi kalepatan abdi salami ieu. Hapunten segala rupi kalepatan ibu Rama abdi. Ya Allah ya Robbi, abdi hoyong ngabales kanu naon rupi kanyaah ka dedeh ibu Rama abdi. Ku kituna jembarkeun rezeki abdi, luaskeun rezeki abdi ya Allah ya Robbi. Ieu pamimpin rumah tangga abdi sing saminya ahna didihna sapertosnya ahna ibu Rama abdi ka abdi salami ieu. Sing janten pamimpin anu nyaah anu tiasa nungtun abdi di jalan Allah. Jantenkeun rumah tangga abdi rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah ya Rabbi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair bi barakati. Ayeuna Neng tepangan nenek paling mana nenekna? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rangkul nenekna. Muhammad. Sallallahu Aki Haji, Nini Haji, wa pameget mangga dihaturanan supados nyaketan podium. Mohon Bapak Haji Ngkos, Ibu Haji Ai, Bapak Haji Yayat. Mangga diteraskeun ku nu sanesna mangga mamahna tiasa ngadeheus ka ibuna nyuhunkeun doana tinu janten sepuh mumpung masih keneh jumeneng, mumpung masih keneh sehat, insyaallah doana sing diijabah ku Allah. Mugi Gusti ngahapunten ka abdi sadaya. Mugi Gusti ngaijabah doa-doa abdi sadaya. Istajib ya Allah doana, istajib ya Allah doana. Sallallahu ala Muhammad. Biasa mama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya kan. Ke kakaknya doain semoga kalian menjadi putra-putri yang soleh-soleha, yang sayang sama orang tua. Barokallah. Insya Allah Dede sama AA-nya sayang sama Teteh ya. Doain Teteh ya sayangnya. Doain semoga Teteh sehat, panjang umur. Semoga rumah tangganya rumah tangga sakinah,
warohmah mawadah amin ya robbal alamin. Salajengna mangga neng tiasa gentos raksukan digentos selajengna anu sanesna hapunten pisan anu teka sumpingan kul neng hapunten anu kasuhun ibu-ibu sadayana pamugi